warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa patepang deui salam simkuring Muhammad Diansa dina acara Warta 7.0. Warta anu salengkepna. Kiwari rumaja Indonesia kawilang prihatin. Sumargi rumaja kiwari geus kapangaruhan ku budaya sejet anu tuluyu jeung Pancasila. Selain kitu, loba rumaja anu geus kajirat ku hukum. Contona wae kasus kriminal saperti pemerkosaan, tawuran antar pelajar, jeung motor jeung sajagina. Dina tengah-tengah fenomena ieu masih aya rumaja anu boga prestasi boh dina bidang akademik anu napi non akademik. Salah sahijina Nifa Aulia Masrifa wanoja 16 tahun asal Tasikmalaya. SMA Negeri 2 katelah sakola anu pang pinunjulna di Tasikmalaya, boh dina bidang akademik atawa non akademik. Nifa boga sagudang prestasi diantarana pinunjul kahiji OSN Biologi tingkat kota tahun 2016 jeung tahun 2017, pinunjul kaopat OSN Biologi tingkat provinsi tahun 2016 jeung nominasi semifinalis Internasional Biologi. Salila miluan lomba OSN Biologi, geus loba pangalaman jeung pangajaran. Diantarana bisa dijadikan motivasi kusabab kudu aya persiapan ti mimiti ulah ujug-ujugna dadak. Selain teh eta, urang kudu mandiri dina sagala rupi, sabab teu sakabeh peserta bisa nulungan urang dina kasusah. Dina ngapalkeun pangajaran biologi anu katelah pinuh ku istilah jeung pangawaruh, Nifa boga cara atawa trik pikeun gampang ngapalkeun. Nyaeta bisa dijieun siketan tina istilah-istilah. Lamun dina prosesna bisa ku animasi-animasi atawa dibayangkeun ku urang. Motivasi abi ngiringan Olimpiade Sains Biologi nyaeta abi teh resep kana kahirupan anu nyata. Yen abi biasa diajar ngeunaan makhluk-makhluk hidup sarta naon anu aya dina tubuh abi nyadera. Terus abi hoyong aya hiji hal anu jantan karesep abi gitu. Terus abi milihna biologi. Pamiarsa sapara kancan tekarolas tos di panghujung waktos. Simkuring ngawakilan kru anu bertugas mungkin hatur nuhun sareng hapunten kana kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napi App Store.